Keluar sia buya, sombong sia abong-abong ka Mekah, korma-korma acan ya teh. Maksudna euy, anu maksudna. Tak keluar buya sia diadu jeung aing. Memejeng boy jeung aing heula tuh doy. Aing yang jeung buya sia diadu keluar. Biha. Saudara ni Keluar sia diadu jeung aing. aing memejeng boy jeung aing heula tuh doy. Aing yang jeung buya sia diadu keluar. Salah kita, Pak. Ayo. Ieu maksudna ieu. Aya naon ya, naon. Rat, aya naon. Ieu menta ieu ieu. Ya, mementa korma. Sabar jelema naon ieu dimusarahkeun. Isuk-isuk ya naon ya. Pedegong sia. Abang-abang kena balik ke Mekah meni bahasa-bahasana pisan. Korma-korma ka aing atuh. Timbang hayang korma, waya kieu ribut teh isuk-isuk. Pan meni bahasa-bahasana acan ka aing. Sabar jelema makang naon ge urang musyawarahkeun. Ngomong baik-baik hayang naon meureunnan ku abdi teh meureunnan di pasihan ngomong secara baik-baik tong kieu carana. Tah kitu mang. Mending saya nama enak cuma ka bumi. Ayo. Ayo geus ayo. Sing rasa sombong ka guru aing jadi kumas. Oh, jadi nangkang gitu ya. Oh, tak aing bijil kabeh ya. Naon itu geus soal. Bener. Ayo, mah. Ayo. Bising di ruang gua yang kobongna. Macam ruag-ruag. Ka bumi obrol cara baik-baik ini mama. War. Kali Kang, enggak kali. Sana li cara. Enggak. Aya naon emang gitu sekarang. Subuh-subuh agandeng teh. Yang rusuh. Tupan eta jenah balik di Mekah. Mana men tahu korma-korma aja nih. Tiba hayang korma. Korma ama loba. Buya loba korma mah. Coba minta heula ayeuna korma mah. Cai jam-jamna arek. Arek sekalian aja lah. Jang. Mana budak teh? Tenda korma coba Jang. Ka dieu. Jeung jam-jam. Kudu ieu geus teh sabar aing ya. Tah. Sok. Nya. Korma aya Kang. Jam-jamna aya sok. Naon deui teh? Ieu dibekal we nya terbalik nya. Sok mangga. Ayeuna naon maksudna eta pengajian nyindir-nyindir masalah kredit kabang. Nya kieu Kang. Mantakan Kang jelema mah kieu. Sakali-kali mah ngiringan ngaos ngariung jeung santri. Kabeh terang naon-naonna. Ari ngiriditkeun teh riba komodi aya leuwihna. Atukeun bae pan eta mah urusan masing-masing jelema mah. Masalah urusan masing-masing. Di jelema mah di dunia teh geus diatur ku pangeran. Nyaho dewek ge nu kitu mah. Tah ari nyaho mah syukur naon deui tah. Pan jelema mah beda-beda sifatna meureun. Ayeuna nu kadua. Eta kunaon pake nyaram-nyaram awewe anu kita marake tiung sagala. Atuh hak batur eta mah. Lain masalah hak batur. Da jelema mah ari ngarti mah kudu mere papatahkan teu ngarti. Da ari ngaranna teu make tiung teh buk awe teh aurat. Teu ayeuna nu katilu ya mah aya nya. Naon tah? Eta masalah pengajian. Riwang eta ulah make sekarari itulah gara randeng buat tegenah kena ceuli. Subhanallah aya keneh jelema zaman ayeuna nu kos kieu. Majar teh ngadenge pengajian teh ngerasa kaganggu. Lah kaganggu. Dunia teh geus kolot bener. Ieu Kang, ari ngaranna ngaji mah neang ilmu eta teh kewajiban jelema muslim. Akang muslim sanes? Ya muslim urang sarua. Naon kitu atuh? Hadapan jelema beda-beda kahayang, beda karesep. Nya ari ngarasa kaganggu mah akang entong ngareungeun atuh. Da kareung da eta-etoan gede. Teu nya kumaha atuh dapan zaman ayeuna mah ningan geus modern. Nanaon ge kudu ngilukeun zaman asal entongnya tong sasar meureun Kang. Atuh leutikan sorana. Tong gede-gede teuing atuh. Ada hariwang deket ieu mah komo. Hampura ieu mah ya Kang lamun akang ngarasa kaganggu ku pengajian ku kaayaan pengajian kuring di dieu. Akang hoyongna kumaha tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna di teh naon sakurang kieu? Ieu kali-kalana ieu. Ayeuna di teh asakura rame kieu subuh-subuh. Geus intina mah aing hayang ngabubarkeun pasantrenan ieu. Ulah kitu carana
pan berentiasa dimusyawarahkeun naon ge. Alah, musyawarah ieu hariwang ya aing ieu. Hariwang kana ceuli ieu teh. Zaman ajeuna ieu. Lemah. Kedah kumaha atuh kitu Kang. Saya mah urang sabaran heula we ieu. Hoyongna kitu sok diantos iraha. Wah, kayak irah-irah ge. Aing bakal datang deui ka dieu nya. Sok Ingat diantos lah. ku saya. Da ieu nama engkor mah geus meunang. Mangga. Cai geus meunang. Tah candak ya. Pegang. Atur nuhun atuh ieu teh nya. Musing Ingat nya, Bari ka dieu deui nya. Mangga diantos Kang. Assalamualaikum ya. Salam. Gitu ieu warga teh. Kang, ieu teh kumaha ka salarasna teh? Kudu masyarakat teh malah jarang ka dieu gini. Nah jadi kieu ieu intina mah nu pertama mah hayang korma jeung jam-jam cenah masyarakat teh. Oh, gitu. Jeung anu kaduana mah da emang kitu masyarakat di dieu mah geuningan. Ayana naon, ayeuna aya pengajian hayang ngabubarkeun. Ya mohon pantasan ya tuh menira kitu garandeng ka kopingan ka kobong itu santri ya. Mohon ari abi mah kieu kai rainya jagaan ieu kobong. Insyaallah. Mohon sing siap lahir jeung batin kade barudak ulah nepikeun ka diadu kitu geus geus riweuh. Insyaallah. Emang kumaha kitu saresna Kang? Kiraku cuma masalah korma dugikeun ka kitu Kang, riweuh kitu. Ya hari sebenarnya mah selain korma doang Ji. Mantakan warga datang ka dieu preman-preman ka dari teh. Da kitu geuningan ari setiap aya pengajian hayang teh ngabubarkeun. Intina mah manehna teh embu ngabahas masalah kreditan. Meureun rai ge apa sorangan kreditan hukumna kumaha. Nu kadua ayeuna awewe titah make tiung ulah ku manehna coba. Gitu. Ayeuna nu katilu coba. Nu katilu majak teh aya pengajian di dieu teh gandengkeun masyarakat cenah. Subhanallah. Tapi ka kituna tah. Omat buya mah nitip kan jadi rai. Da buya mah geus kolot. Nitip kade jagaan kobong sing bener jeung barudak. Insyaallah. Ulah nepikeun kaya pertumpahan darah di kobong teh. Kitu eta mah ieu. Tiba heula eta kos kitu teh barudak teh. Oh, Barudak da leuwih teh. apal da rai mah. Eta mung kitu barudak di dieu teh. Oh nya tuh pamik kitu mah Raka enak abdi bade permios deui ngajar itu deui santri paminten. Mangga ngantosan meureun mah nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lupa we zaman ayeuna warga teh Duh, aya eta warga aya deui nu ngera ka kobongnya. Subuh-subuh peskil. Jamana keur ngaji. Mojo aing ge ispat kesal ieu ya ngeungeul aing ge kumaha ieu ya. Ya kumaha ya? Mengarko Pokona mah aing terido dunia akhirat mun guru aing kumahakeun kata preman. Nah, heuh, aing kieu-kieu ge pada tuh ka guru mah kudu mahabbah teh ani. Cek maneh ka kamari ongko wani arek lamun aya preman panghareup sok kumaha ieu sia. Kedeung. Kudu deula ayeuna. Eta warga emang di mana eta warga? Berarti tak tangga belah dinya, pangis biasa teh mah. Tadi dia. Mana? Oh, mana mah tengah laman harita. Mimpi lah. Nek boga ide mah. Kumaha? Kumaha carana ieu? Cong jailah ya si amang-amang tadi teh. Kumaha teh dia? Kan ayeuna keur di buya ieu, keur ngariung. Keur ieu, naon teh ngaran teh? Musyawarah. Heeh. Tah, intip mun balik. Cong jailah. Siap. Kumaha? Ki ceng ya. Ayeuna mah Pakai tali. diengran sia cengnya kelan tali jeung si Aang. Korek. Diengran teh kitu kos ngengrat non si Bagong kayak aing dirurub eta jelema teh. Usut teugelan we. Ngomong ke syarat utang geura ah. Aing geus teu kuat aing ngomongin ngadat aing teh. Emang siapa itu sih sebenarnya Rot? Aing ge lobana wani. Sampai kan ngalahin Siapa wani nu lobana? Eta anu gendutnya sora anak katna geuleuh gitu nih kan. Aing teu aing sora aing Bima bijil ya. Sora juga naon buah anjir. Kodamna geus kitu. Kolam jahe cek aing. Abong lagi ya. Ayo geus aya nama. Sok tinggalin lagi. Coba lalang kita menang teu makekeun Cepat lah. Ucan. Balik Bang. Jangan tali. Tali. Di mana? Di luar aya.
Aku dikepelek ini. Ada apa? Kayak jangan di rumah. Macam pesta. Ayo orang pesta sudah itulah. Goblok saha ya budaya kain. Wani-wani. Aduh, tali naon deh. Aduh, mana aja jam yang aing dulu. Jam break lah hati itu. Ayo guys, orang break lah. Awak yuk. Mana nya break? Gua goblok ieu budak kambarana nya mangkatna. Awas wae sukan sih. Poro wae sukan ieu. Geus we lah ayeuna mah tong balik ke sukan poro. Poro wae sukan lah. Geus menang forma awak wae. Cai jam-jam aing geungit deui. Puas aing we. Asal Di berik bagong aing lompat dah. Kurang aing lumayan rada bareuh ya saeutik kitu. Nunggu batu aing. Salahan. si jam-jam mana si jam-jam? Heuh, bohan deh si jam-jam ka mana nya? Asa ka mana, Ceng? Tuh orang-orang lompat naik kencang pana. Urang kabaretnya astagfirullahaladzim kada batu meureun. Sia ngarung kupulu aku yang tunggul kitu. Satu huluna. Aduh aing. Anjing daripada kanyawana mending ge eueuh hiji ieu cinggir ya. Yang daripada benang mah. Mujak sebenarnya ucing mana? Ya, apa sih? Udah Mulai tanya lu mah. Kasih seran saya tahu lihat. Berangan sama Is ah. Tuh aing ngam. Red dulu aing. Si Aang sama si Aang. Kasih sieuna lompat kencang saya tahu mah. Libat ka WC ka ulah ditunya teh. Lupa tuh pangheulana we mah. Oh. Aing ngomong pang nah aing ngomong pangharupna cenah lompat lompat pangharupna teh menjadi kumaha semua. Pandang-pandang kawan ieu saya teh mah kanyawan ku aing. Tata kedul teh. Aing harga teh lah. Bersih aing dah. Gimana barang mah. Capek ngomong aing bersihan, Ceng. Bau hangru anjing. Cumur sia. Aing hanggur ge suci. Sekarang sih. Aing nak teh. Sebalik itu ah. Ini yang begitu kan. Saon ieu teh imah men. Lu ini kan alus eh. Ayo ieu. Kayak geus teh nyaho ieu siana. Ayo buru kamu tuh. Naon tuh na eta ah. YouTubers. Heeh, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing capek sasapo euy. Ampun. Naon ku bunga kieu ya. Aing mah hasilan teh, sasapo teh. Tempo aing meunang nu kieu wa. Anjing sia dur butuh hae. Anjing mah makena euy. Pakai naon ieu? Anjing saonyi. Alus sungar. Balik paketna saumur hirup ieu mah. Digana Ayo gerak. HP. Nang di mana itu? Nya aya puntung urang tadi di keur ditu. eta keur sasapu. Heuh. Digana teh amang-amang nu digembugan peuting teh ya. Jual. Siap jual. Heula. Cang manfaatkeun heula ieu sugan aya naon gitu. Tinggal di sugan isi ayam. Oke. Edan. Nomor awewean teh pan kudu lompat nomor awewean atuh jeung dari kudu Nya jelema goreng kitu boga nomor awewe. tapi nya. Ya, preman pasar we aya lagi. Dan ku kumaha ternyata ai keur ngadat teman saya pas geus digebugan mah beungeut aku nyuruh. Ampun ya. Kedeung. Iya, mana berita lewat Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ningali aing. Galak sia. Kudu nama pelan-pelan saja gitu nya. Pelan-pelan saja. Coba klik we da aya paketan ieu. Saumur hirup kan paketan ge doang. Keun teh mau nyahun ieun boga nage ah. Ieu ngademonan di Jakarta. Ini mahasiswa ku loba.
Ibu udah loba budak SMA nih. Aing kan tinggal berita ya. Ini polisi eta. Aing ningali atuh. Euy. Ya, aing yang kudu deula. Ih, aing ngahutang sete ih. Bagi ngahutang rep tuh pensi ah. Aing manggih pun. Ieu mahasiswa meniti ujung berung ke ujung berung. Mas teh is ujung berung gitu aing teu ngarti lah. Tidak meni loba kieu. Tahan. Kabinari ya teh. Sia tara nu HP nya. Oh, aing manggih lagi aneh. Bawa ke teh. Soak aing ieu brimob ieu ku ganas-ganas teuing. Nya meni kos pun di kamar mahasiswa Dim, Non brimob terot. eta atasan polisi. Astagfirullah, gara-gara non sih? Kelak. Ih, eta mah pasal nu ngacapur teh, doy. Oh, eta teh anu pasal RUU KUHP jeung RUU KPK teh ya, Rod. Gelak. Oh, jadi hijina teh ieu teh lamun aya hayam ngaranjah ka buruan batur atau tempat batur teh didenda 10 juta. Alhamdulillah ya, Pak. Hujak sebenarnya. Aing anu teh nyaho politik ge ningali pasal kos kieu mah rada gelo sugan. Kumaha nya keur nyeun pasal kos kieu eta DPR. Sare suga. Kayak kuaing mun istihorohna kuaing. Ulandag kali kos kitu mah. Jiga nama keur AO jiga teh. Parangsana meureunnan masyarakat teh garableg duit meureunnan teh teu ari ge manehna miara hayam atuh mantap gablegeun duit oge ayeuna. Aduh, teu kahati. Sugannya DPR teh arek ieu. Bogaeun guru les hayam. Ngarang-ngarang jelema eling mah moal mungkin nyeun pasal kos kitu. Berarti wah gelo we ieu. Gitu we, aing mah aing nyebutkeun. Indonesia nya. Sugan Indonesia. Sok tangan is. Tangan is. No. Umat Islam yang turun teh is. Oba. Aing ngilu ieu bicara nama. Naon itu? Jika istri diperkosa oleh suaminya didenda. Astagfirullahaladzim. Eta pamajikan sorangan didenda. Pan geus halal mah. Astagfirullah ku sabab merkosa pamajikan didenda. Aing rupa-rupa eta pemerintah hari nya. Saya teh salah maca is. Ampun aing Maca di kusia coba. astagfirullah. Sing salah maca mah. Istri lain ieu mah suami memperkosa istri di penjara 12 tahun. Wah edan boy. Kieu sakali 12 tahun sia Rod tong daek kan Rod. Goblok juga gimana? Ayeuna mah penting ayeuna mah urang tawasulan siap. Tawasulan. Batur nu mangkatna minimal urang tawasulan ulah tepikeun ka ngadoakeun henteu, mantuan henteu, nu aya ge karah nyaram jelema nu arek mangkat ka Jakarta. Nu kitu teh nu kurang hideung mah. Heeh, atuh urang kudu ngadoakeun eta mah teh buat Ya pasti sia teh. Pokoknya mah nama umat Islam zaman ayeuna mah kudu anu bergerak kabeh. Anu berangkat anu nyumbang kudu ngadoakeun. Kudu Rod, kudu. Ulah tepikeun ka ngadoakeun henteu, berangkat henteu, nyumbang henteu. Nu aya karah ngomongkeun tukangeun ngagogoe. Heeh. Raga pan aing doi, meujeut doi urang bangkit anu mah doi. Bangkit ayeuna mah pokona malah Gerakeun barudak. gerakkeun. Teu tawasul we urang ulah mangkat. Ngadoakeun pan buya ge bisi teu ngijinan buya teh. Soak nama ieu budak STM kuat ngilu gitu ke jalan kuat loba. STM teh naon ieu euy? Mana teh nyaho STM naon? Nyaho teu? Teuing atuh. Nyaho teu? Teu sakola di santri tukang molor. Cek aya salah. Sekolah di mana meureun? Sakola STM teh anu tas SMP teh nih. Oh, Arek STM. Gitu ya teh. Anu make celana abu-abu. Ngalaman. Henteu SD ge teu lulus deh kan. Intina mah ayeuna urang kudu bangga ka negara urang. Geus solidaritasna kuat, agama dina turun berjuta-juta umat. Kudu. Anu bisa nyeun kapal, anu bisa nyeun robot. Cek saha negara urang aya baroto jelema? Henteu. Indonesia terkaya nomor 3 nya panggedeana negara urang. Jelema na jarago paling ter. Cek saha jelema bodoh teu kudu butuh tenaga asing urang mah. Siap buat bisa nyeun robot teh siap. Enas kumaha nu leuleus. Oh, dulu iya. Ongkos prementan. Kawan dikit. Kita ngomong-ngomong ari si Aang kemana itu? Bebengukna kan. Ari manehna mah rokok-rokok acan ya nah. Besok ke apa wae si Marot. Gerong aceng, gerong aceng. Mau jeung. Aing kudu teh. Ang! Euy! Saya pengen jelema tadi euy. Serem eta kan jelema.
mun aing teu mah berkawarung jika aing dirampung teh ku jelema aing sampai amat teh jelema hidungnya badag ampun deh aing tahu aing ngari pos kitu mah berkawarung aman kopi menang santuy bukan si Rudi mana yang nagerin ku tapi kagerin gitu mas Andre baru pak wae ngamujian di kobongan ayah ku gawe eureun mas Andre majar teh cenah ngaripukeun kolot cenah mas Andre nya heuh ari mas Andre teh icil ngomong ngaripukeun kolot yang matakan ki mas Andre mah kudu icil teu ngaripukeun kolot enak tibang geuring eureun mas Andre ampun deh kali nah ini jemaah lain yang mohon Rasul saya non teh nguruhan masalah tuh budak pasti hayang kopi deh kan nyakon deh asal gitu ge belah kopi sorangan jika teh listrik ini baturan PT oh mangga radio teh mau kopi-kopi aja nih Ngare kok, hiji di kumaha sih? di tengah rok Siap kopi kos kieu gaya kos urang kota. yang mah tetap kopi naon Kopi naon? cappuccino buatanmu nomor uno Abang kampung sih. Enggak, aing nu pada ala kur kieu mah nya. Kata po mau sih. Ngopi. Lah ieu mun kitu. Lah siapa mau ka mana? kawarung kak busuk ningali kita babon jika babon Berangan Aing suka teh saya teh nyumput WC. dia mah tak boleh kopi pernah aja biar langsung minum kopi kawarung Boga duit sih ya. busuk bang itu mah ya wae Hebat. tetep bawa ke ayah kita Kudu kitu, eces. Mau pas saya jeung aing guys ya unggal poin mere kopi jeung kulit mah. Heuh doi. ya ho teh calon teh santri deh kan kita ngubul. sok ah iya apa saya mang Apa amang-amang penting teh gerbugan urang. Ngalung teh kusir eta lumpat ya teh. sudah kita kan ada tuh pakai kan ya Geus tadi lu. berita Geus tadi anu demo mahasiswa katina. kunaon cenah Eta ngademokeun RKU. Naon teh doi? RKU HP. Heeh, eta. Lain rekam timba kan lain. biasa tuh nyaho naon Pasal-pasal ngaco. pasal-pasal ngaco Atuh bayangkeun euy, hayam kaburuan batur didenda 10 juta. Hayam logit 10 juta. mereka ada beungar tuh mereka Geus biara hayam we. Biar ayam Miskin. Atuh biar aya pencak mah si ieu atuh anu kena dendana aja urang ngebon di mega. anu nyeun peraturan ke sekolah teh Bari molor juga nanti. Nyeuna. Rundutan. biasa eta mah ijazah menang meuli paket-paket C. kan masa ada dulu nya masa ada ke abuya di dieu begitu kitu peraturan Giras masalah di mah aing ge genggrong heuras. Indonesia berduka lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maot ah. Habibi cina maot. teh idola dek tuh ini teh Pokoknya pan resep-resep. Nah, aing tilu budak ngidolakeun ieu BJ Habibie tuh. Bapak teknologi disebut naon gitu. naik bisa nyetak kapalan di BJ Habibie Kapalan tina nama. kertas Iya sih, Mas. Aing teh nya walaupun nyaho mah ieu nyolakeun meureun. Pesawat, Habibie mah pesawat. Pesawat. Kapal. ay kapal Aing yang kapal mah cai. Pesawat mau di luhur ngapung. Bepan beliau mah dalam geus ngebanggakeun Indonesia teh euy. Tapi ku aparat Indonesia karena dijual. Eta aing teu resep nama. Eta apa Indonesia mah? bukan dengan panggonan panon puas ya Boga bakat anu alus ngadon dijualnya. Patega harti. Maksudnya bakat-bakat aing modal. Aing ngisi lain minum kopi kieu aing ngisi. Aing lu tuh. Biasa lagi oplet atau sejarah tuh. Astagfirullahaladzim Mujak Indonesia mah. Astagfirullah terus ya Amang terus goreng hidung deui. Jangan lah anak di duit teh. Lu mau nyokot euy. Aya lah jajan. Aing cai keluar teh. Batu aing. Cek
Kalau baheula kan ngeheng motor kudu ngaturun batu. Kulu buntut, kulu buntut, kulu buntut. Astagfirullahaladzim. Sia geus ka mana teh? Tanya mang. Sia ngeujeung mun keneh masak itu aing lapar ya. Cukur teh sia nubruk-nubruk nuruk tuh kitu tadi sia kepake ku aing buruk. Naon sih? Pabrik pemasak cenah. Beli asin tuh, beli asin ieu. Sepat. Peda apa peda? Entong pertama atur aing ka bool. Tang, lah. Ngopi deh, saya belum kopi we. Non keramang lah. Teu aing Ada kelihatan sorangan. lapar kan. Tuh benernya cedahan. Kayak jam 8 nasi kena. Saya tes di WC. Di WC cai ngatongan batu we cikolot balang ngatongan batu we. Tak cager itu. Bari nyebutkeun buntut hulu. Sidongna teh. Henteu aing atuh paingan. Bawa caina ge. Kieu aku ingat jadi santri anyar teh. Kudu ngarasain heula we disiksa teh. Mengjarot. Ya jangan mah jadi aing teh dah. Beuteung. Sarua poe beuteung sih. Mana suluh teh atuh. Marbul itu alhamdulillah teh ah. Ngomong kata sia sia mah. Itu betah aing heula perlu sok budak gitu ge mah heula pak. Direpek nih ah. Beli kucati cerit wae. Geus cang gendut si masak teh. Jangan. Kuliah aing ah. Sedot dah tidak ikut ku. Saya sih mah. Masih sih mah. Terang mewek di tangkurak teh. Itu. Aing teh makekeun mewek. Tambah aing satu teh ah. Hingga sorangan di aing lewe. Mewek di tangkurak teh. Aja cijarot ambekan eta ka adi aing jiga na teh euy. Lewe di adi aing. Tangkurak teh aing agam sih mah jadi mewek gitu. Naonan sia teh roy. Asal aing heula. Sia tuh adi aing atuh ambekan. Aing ngeragap aing ada sia. Aing kesebut aing ngerak sia. Maksudnya sia Bang masalah mana? kalau lapar ngebeda urusan ah. Beda Lo ka adi aing atuh sorangan. Sia. Udah kayak sia jeung aing teh. Sia di salah. Udah aing. Siapa urusan yang aing caber. Udah. Geus tong ceurik lebay santri teh geus kena geus urang hajaran si jarotna. balik kurang mah balik ke balik ke lembur di dia ge atuh disiksa wae.